Buka duit euy lah. Kopi beak. Rokok beak. Langsak. Mana duit ya? Nah. Motor si bosan gadekeun oge kesepetet ya. Halo, assalamualaikum Ted. Oh iya orang, ini mana? Oh dia mah, orang kadinya nya, orang yang perlu ya. Tungguan, kayak kadinya. Jadi, main gadekeun lah. Apa nih? Waalaikumsalam. Oh iya Abah. Ayo di mah. Sok dia weh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ted, Dot. sehat. Alhamdulillah. Ayo non, telepon. Ya kerbari ngomong Ted ya. Kunaon? Buka duit ya. Dia nggak gadekeun motor. Motor mana? Anu harita teh ya. Oh, Motor si bosan. Berapa duit sih? 100.000 teh gede ieu. 100.000. Heeh. Ayo sih 100.000 mah. Nah, Ayo nah. ayeuna perlu pisan euy. Teu boga duit pisan ieu. Ayo. Keur ngopi ngarokok. Lila teu. Moal lila ieu paling samingguan kan. Garekeun kan 100. 100 we gede Ayo, teh. 100 Tidak kabayar. 100. Nuhun atuh nya. Iya siap. Deal ya. Dealain. Moal lila ieu. Ya. Ayo. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya motornya. Lumayan lah, pergi ke pasar ya. Lain kasih abah. Nah di motor juga geus laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Kan, alhamdulillah kan. Kan. Iya. Urang teh, nanyakeun eta motor kumaha geus laku can? Motornya. Urang berbutuh duit euy. Poe mana kemeuli? Nya aya nu rek meuli motor mah mun misalkeun di abah teu laku mah gitu. Soalnya kan geus lila eta motor di abah teh. Kieu san. Naon deui? Urang pan kepung duit ya. Heeh. Duit pisan yang mau rokok kopi. Heeh. Urang digadekeun. Astagfirullahaladzim. Tapi kaki itu gerian bah. Nya kumaha da? Teu boga duit pisan. Da kumaha da? Atuh lain ngaWA ka urang. Kan urang ditelepon pantesan teu aktif. Ada kotaan apa nu kotaan, teu boga duit kotaan. Terus ada motor di saha? Nya digadekeun ke si PT tuh. Aing mah bara duit. Nya digadekeun mah teu gede 200. Yang geus bah ayeuna pangnebuskeun atuh di Sepetet. Tebusan teh udah dapat duit, san paling teu bawa duit. Astagfirullah. Oh di abah. Ya Di urang di wae nu nebus teh. Oh nya wayahan ada kumaha da. Ampun aing mah. Jero ieu. Berapa 200 nya? Punya 200. Ceklan 100. Terus 200. 200. Geus pangnyokotkeun nya. Ayeuna ieu. Heeh, orang buru-buru butuh. Terus urang Ada di mana na? balik heula. Heeh. Tekor euy urang. Jual motor teh. Loh, Anjing 200. Digadekeun 100. Ini 200. Boga bati di wae 100. Lumayan ke ngopi. ini parah nih. ya gadean. Bersihan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kieu wayahna eta kieu. Kunaon deh? Ieu bogana ngadat. Kita tebusan ayeuna. Ya elah, cenah saminggu kumaha sih? Udah kumaha emang perjanjianna saminya. Bogana ngadat. Urang ditebusan. Tebusan we wayahna. Ayo geus menang yetin yeuh, geus menang 8 Ya. masih. 100 kan ya. Nah. Ieu ngomong-ngomong bensinna ada motor ya. Bebeak kan yang sian tadi Deng. kan dipake. Nyawa teh kalau duit. Terus? Ya. Kumaha orang baik jauh ngomong berapa ku ngadorong karunya tuh. Beli bensin gitu. Oh nya 50 mah. Nah, itu sudah mulai bensin. Kada yang jalan aja. Nuhun ya. Ya. Duh.
Nuhun ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing, ieu aing kumaha? Tadi ngagadekeun 100. Dipenta deui. Tinggal gocap. Aing rugi ya mah. Alhamdulillah. 50 itu 100 jadi 150. Lumayan. Gampang nangan duit teh. Nikmat hidup teh. Apa aya kotaan. Rokok aya. Ngopi. Teh. Assalamualaikum. Bah, Kan? datangnya motor. Alhamdulillah motor teh. Iya rusak teh ya. Ye, nya aman atuh Geus kebusan geus. Enggak, alhamdulillah geus. Ampun. Heeh. Geus kurang disokot ya nya. Heeh. Soalnya Emang lagi jualain aja. Heeh, di mana rek aing mah. Mana syukur atuh. Mudah-mudahan laku. Ya ngomong-ngomong kayak komisian udah dijual motor teh. Astagfirullahaladzim, kemarin kan geus beres komisi teh. Coba. Oh nya, Bang pamit heula. Aing mah pokoknya mau urusan di jeung si Abah. Gelo euy, komisina edan. Kakak tekor ngajual motor teh. Ampun ah.